Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu salisata asyarata. Ari maqalah nomor 13. Qala nyarios Hasan Basri aedon deui man saha jalma aroda nu ngamaksud hirup nasiman adunya neangan dunya waktaro jeung milih keputusan hirup nate harek dudunya we gitu alal akhirati bari ninggalkeun urusan nu bakal dipenta pertanggungjawaban di akhirat. Di mana lamun geus milih gitu urang marek usaha rek neangan jabatan we bari usaha jeung jabatanna teh cukup kurusa kadar jeung eusi beuteung lamun dina make cukup weuteuh jeung gaya makena alal akhirati ninggalkeun urusan akhirat. Aqobah maka bakal nyiksa hiji kadua nibakeun saha Allahu Gusti Allah bisit tati uqubatin kutilu pirang-pirang siksaan kapayah nu hirupna jelema ngudag dunya bakal dibere tilu kapayahan sunatullah eta teh nu moal bisa dihindari ku urang. Di mana tilu pid dunya di dunya tah wasalasin tilu deui fil akhirati di akhirat. Nu tilu manu ayeuna engke tilu deui di akhirat. Amma salasu anapun anu tilu allati anu hiya ari itu lati pid dunya nu dibikeun ku Allah di dunya kusabab milih kadunyaan pa amala laisa lahu muntaha hiji dibere lamunan anu eta lamunan teh teu eureun-eureun ngalamun we terus jeung boga kahayang ta eta teh ti Allah. Geus hasil ieu hayang deui ieu amal pa amal nu akhirna ka ditu teh tulul amal gawe henteu ngalamun we laisa anu teu aya lahu kana itu lamunan teh amal teh naon muntaha eueuh tungtungna beres target poe ieu datang deui hayang target nu bakal datang terus gitu ngejedog dina jikalau andai kata upami lamun terus dibikin
diriwayatkeun annahu kana saestuna Kanjeng Nabi Muhammad ngaumpamakeun Kanjeng Nabi masalal insan ari perumpamaan jelema urang tah wal amala jeung kana cita-cita wal ajal jeung kana ajal teh panungtungan hirup maot. Kanjeng Nabi ngaumpamakeun antara ajal jeung amal teh amalate ku alifnya lain ku ain. Cita-cita kahayang dibandingkeun ku Kanjeng Nabi jeung ajal teh pamasalal ajal ari perumpamaan ajal ila janibihi digigir tadi deui. Ajal mah geus di dieu. Begitu gubrag urang ke alam dunia ajal mah geus babarengan. Samemeh boga mobil, samemeh boga imah, sabebe naon ajal mah geus cicing digigir. Digurat we kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap awak-awakan bakal kana karandapan kana maut. Torojo cek hadis qudsi al mautu babun wa kullun nas dakhiluha. Ku Kanjeng Nabi diumpamakeun ajal mah gigireun urang wal amala ari cita-cita kahayang eta mah amamahu hareupeun urang terus diudag pabaena mah keur waktu kitu keur ngudag cita-cita tah di 2000 kamari nepikeun ka 2000 ayeuna yatlubu neangan al amala kana kahayang amamahu hareupeun terus kurang tadi udag cita-cita beres mobil ieu meuli hayang deui anu hayang deui terus teu nanaon ngan kudu apa naon amal naon hamun naon himmah aya himmatun beda-beda bahasana. Id keur kitu ngudag-ngudag kahayang bae nu can puguh ata datang hu ka itu si jalma naon al ajalu ajal tanu digigireun tah pah talaja maka bakal nyabut itu ajal hu kana seluruh cita-cita urang bakal beres dan nu ayeuna mah kahayang can ka tepi ajal ngadeuketan geus sok kataripu we hirupna teh. Rawa ngariwayatkeun Ibnu Abi Dunya saur Kanjeng Nabi kamin mustaqbalin yauman mang pirang-pirang jelema anu erek hirup poe ayeuna kana poe isuk mustaqbal layas takmilu anu teu sampurna ka itu si iman rarasaan teh ieu teh imah can gaya mobil can pamajikan can loba meureun gitu harta can anu terus eta wamung tadi rogodan menunggu karena kepastian nah cita-cita poe isuk teh terlaksana atau tidak target nu 2003 kamari 2004 ayeuna 2005 ka isuk ka 2026 target diudag-udag terus kurang layas takmiluhu wamung tadi rogodan bari ngadaguan sugan we poe isuk teu isuk meureunan minggu isuk terus di dinya layab lugu moal tepi laonadoro lamun ningali anjeun laonadortum ilal ajal kana ajal contoh ieu mah jeung lain berarti nyaram ulah boga cita-cita kada ya kun himmatukal aliyah silahkan anjeun boga cita-cita anu hebat tapi ingat ajal lebih dekat daripada cita-cita tersebut ulah katipu ku kahayang kade ku cita-cita sabab loba jelema anu kahayang tanpa kekuatan modal kekuatan ilmu kekuatan kasabaran nu akhirna ngudag kahayang eta nu jadi amal naon amal teh panjang lamunan bari teu jeung gerak syariat
Contoh cek nu jomblo teh hayang boga awewe geus cicing torojo di lamunan geulis geus geulis teh beunghar geus beunghar teh turut teu amal nu akhirna nepi kana lamunan hajat geus lamunan hajat teh terus cicing dina pelaminan dina lamunan pelaminan terus aya nu sasalaman geus kitu teh beres hajat maleman pertama bareng hudang ngimpi ieu teh geuning di dieu keneh eta mah al amalu tulul amal panjang lamunan dicaram ku Allah kada eta kuduna kieu hayang awewe teangan ngan ulah kana micet goblok teangan lumpat begitu ayeuna cita-cita kitu ngan sing apal samemeh ngalengkah kana ngudag cita-cita eta awas Allah nitah lempangna dina kahayang ngan tepi jeung tepina kahayang lain urusan sia nu boga kahayang da urang masuk kadon kieu ketika boga kahayang nuhankeun we kana kahayang urangnya riweuh atuh mana riweuhna biasana sok neangan jalan anu pintas nu teu sesuai jeung parentah syariat cok tinggalkeun contoh urang hiji-hiji bok hayang beunghar ainu di deuleu jelema nu gejeleg-gedeg geus beunghar we teu ningali proses urang ngarendeng jeung kabeungharan eta ngalengkahna jalan sepintas nu akhirna muncul jalan-jalan pikiran kotor dudukun ngurus tuyul buta ijo naon deui babi ngepet sogra muncul teu karasa teh contoh ayeuna loba turnamen dah hayang menang teu kawasa kana kemampuan make akok teu nyambung goblok cek Allah kudu eleh mah eleh sia teh jeung kudu neangan cai ka gunung keun sok polit awas sawabikul himam latahruku aswarul akdar sehebat apapun kekuatan cita-cita kamu tidak akan membedah keberanian kehebatan takdir Allah sing yakin tak ulah balaga teuy ieu mah cek Hasan Basri yang aing enggak deh cek Hasan Basri dan kitu mau tapakna gematak silahkan berjalan di atas cita-cita kamu diberdasarkan syariat awas tawakal sobat ngan urusan tepi jeung tepi teu tepina eta kahayang lain urusan maneh cek Allah urusan aing matak bahasana di dieu ye aya hamun akdul qalbi ala pilih syai'in kesepakatan hate rek ngalakukeun hiji perkara itu ham qabla ayat ala min khairin aw syarrin samemeh ngalakukeun rek nu hade atawa nu alus tapi teu dibarengan ku ilmu nu aya teh hawa nafsu tong aneh bakal muncul kabingungan anu kadua kali hanya kalau aing mun apal ek nolak moal aing ngelonggotkeun I love you nu akhirna muncul we eueuh di lamunan kana hayang ka awewe jeung ka lalaki torojol we wala ta'asu min rahmatillah ulah putus asa kana rahmat Allah da si itu nolak si narima ogen teu leupas tina rahmat Allah awas hamun ari hamun teh kabingung cina ulah loba cita-cita mangga banget ngan cita-cita bari ngalengkah
lamun ayeuna segudang keranjang cita-cita nu aya dina hate jeung dina otak urang bisa kaatur lamun urang dibarengan mikir bahwa ieu ajal leuwih deukeut daripada cita. Bahasana ge nama teh ida aroda asyai'an di mana rek ngalakukeun hiji perkara pakul insya ta le insya sia. Kadua aya himmah. Lamun himmah mah kieu tujahul qalbi wa qasdu bi jami'i qawahir ruhaniyah. Tah. Nu tadi mah urusan dohir kada ieu. Contoh, hayang imah dohir. Hayang mobil dohir. Hayang loba pabrik dohir. Hayang boga motor kaasa dohir. Hamun eta mah. Lamun himmah mah kieu madepna hate kana ruh nu dipikahayang tujuanana sesuai jeung parentah Allah. Contoh, hayang boga imah badag ngarah Islam ka ciri gagah jarang tah. Hayang mobil dipake mingguan jarang. Nu aya gen pake selingkuh. Hayang alus baju ngarah matching dipuji kubatur eta mah hamun kabingung deui naon sababna mun eueuh nu muji eueuh hargana ieu baju nu dipake. Awas ieu. Hayang motor ngarah bisa nganterkeun pamajikan kana mingguan jarang. Kumaha? Ayang geus ngemaot. Ila janabil haqi, awas ya. Cita-cita ruhaniyah teh nyaeta supaya deket jeung kebenaran lihusulil kamali supaya sampurnana keimanan jeung katakwaan urang sebagai manusia anu dijieun ku Allah. Tah lamun eta mah wayahna engkena teh kana hawa. Mana mailanun nafsi ilama tustaladu. Condong na hate nu diudag teh cita-cita teh ngeunah meurnanya mun boga imah badag tah. Ngeunah meurnanya mun boga kasur harga 50 juta. Sare terek tibra berewe ateul goblok tah. Cok. Hampura. Ieu krisis dimensional ayeuna ieu. Bahkan globalisasi ayeuna nu terjadi da kulantaran cicingna dina amal dina tulul amal cita-cita nu teu dibarengan ku keimanan jeung keyakinan nu terjadi negara pangeusina bakal putus asa ayeuna tah. Cek aing ge da politik mah tiba heula gen 88% bohong 1% gedegul. Buktos kamin mustakbalin yauman layastakmiluhu loba jelema nu poe ayeuna ngudag kasampurnaan hirup bagian dohir wa muntaziro goddan bari ngadagoan poe isu terus we cenah mobil teh can kabeuli wae minggu isuk meureunan terus we dina minggu isuk teu minggu isuk tahun isuk wallahi aing boga odong-odong dua gen teu boga cita-cita saeutik kaca. Sugan bu target meser mobil tuh. Pedah torojo aya nu nawaran aya duit beuli we. Sakitu aing mah tara. Ek sare bu bana 4 tilu ye mobil teh. Tara tuh capek atuh. Eueuh boga cita-cita saeutik. Naon sabab capek? Naon ngukur aing mah duit teu boga usaha teu pagawean sapoe-saputingna sare terus boga cita-cita hayang beli mobil anu harga 250 juta ceung ari sia teh mikir atuh teu capean di duh mencek si Adit mah peuting jeung Haji Ucu lir ibarat metot
buuk di jalma anu ponok buuk nama ayaan ngan teka cekel tos layab luguhu lawan nadortum ilal ajal wa masiratin la abgodohum al amal ai pek poe isuk tahun isuk tahun terus we tah supaya teu gagah teuing ngacak-ngacakan itu kadir sing ingat ajal mah geus digigireun contoh si Tony erek neangan awewe diudag-udag da can ketika di I love you-an teh can ngajawab we di WA-an balesan diudag we terus ari pek teh naha ton capek teh ngudag awewe lah can beunang mah ku aing jeung indung bapana diudag we terus ketika ambisi nu datang torojo we inget kana maot pasti nganetralisir kahayang moal gagah teuing nu dibarengan ku hawa nafsu nu aya kesadaran ton ari pek teh I love you teh digenti ku itu teh I love you too aya deui terus maot we maneh teh mung asa poe-poe acan macana teu kaasaan tuh pasti urang bikangewa kana eta cita-cita lamun sadar bahwa urang ngahadirkeun pendamping hidup nu sabenerna mah malaikat Ijroil euy jadi wayahna lamun urang ngerek mudag dunya ku Allah bakal dibere capek ku lamunan jeung kahayang nu tetepi-tepi mata teuneun we mudah-mudahan wa gururuhu katipu cenah euy kadang eta kahayang teh lir ibarat tipuan lir ibarat cai foto morgana geuningan di tengah lapangan keur panas tarik sok aya cai geuningan foto morgana erang-erang mencek dua kolot baheula mah foto morgana we rada gaya lah kapanasan keur haus cai eueuh ari pek teh dibelah ditu aya sorotan panon poe nu kacida tarikna nu akhirna aya ngambang erang-erang bahasana teh da diudag ai pek teh diudag kulantaran haus palebah datang ka eta lain cai ta eta teh lamunan teh kitu cilakana teh wayananya lamun rek mudag kuduna kieu ye konsep hirup mah udag heula akhirat dunya moal capek wallahi lamun ayeuna dibalikeun dunya we akhirat mah engke we cenah geus kolot emang kolot rek tepi sia teh kewe cenah ngantosan pensiun goblok tak loba geringan pensiun alip-alipan ayeuna mah hampura ya di nu ngarora keneh ya nu 40 ka dieu ya kelas cenah 40 tahun cenah eling mah ngomong kituna 35 tahun aya dina Tanjiji Kodim manehana teh moal tepi kana 36 tahun da kaburu tabrakan coba atuh euy ulah kataripu tuh nagara ayeuna keur kataripu dunia geus kataripu hiji tah cenah ye anu milih dunya mah wayahna nya milih awewe neangan lalaki neangan jabatan neangan gaji itu capek we wayahna geus eta nya ulah diturutan ari cara ama da jelema teh normal teu boga cita-cita hirup teh keur marek nemongkeun cita-cita teh penunjang era matak sawa bikul himam la tahruku aswarul aqdar sakuat-kuatna tarekah kahayang jelema moal bisa ngabedah kana takdir ti Allah mana bisa robahna ku doa jeung ku syariat ngan doa jeung syariat ku ahli hakikat teu ngabogaan tapak tepina hasilna cita-cita geus kitu ulah nya bari bingung deui geus kaluar ti teh di dieu mah heuh nya heuh geus
pek keluar anjir gini kieu deui kenaonan ngaji atuh sia teh mubah waktu. Beli kataripu lah capek ayeuna mah da ngantosan maot atuh naon atuh Ipek teh ngobrol urang mah cerita poe minggu isuk teh yang anu insyaallah mudah-mudahan dugi yuswa da teu dugi mah pengenten lah maot meureun kitu teh atos kitu landai we ieu teh nafsu teh ieu nyantai damai gitu balap lompat nu penting mah sepor we dicokotna ulah hayang hadiah capek hadiah teu meunang tijalikeun geus idza qudiyatis shalah cek Allah teh sok amalkeun laksanakeun heula salat pangtasiru eta teh syariat lempang dina panitah syara pangtasiru wabtagu teangan kautamaan teh lain tina eta ti Allah ngan urang dititah nyareat lempang tina pangtasiru henteu begitu ayeuna ngalamun gubrag ayeuna bim salabim sok sia ngajar dog dina paimaran nyekel tas we sagede limus ewa hayang beunghar ulah nipu dikir euy dikir geus puguh sucina keur dikotoran ku niat nu salah paur hiji tah bakal dinaon cenah disiksa kulamunan jeung kuka hayang matak aya hamun aya hawa aya amal ming urang mah tos himmatun ari himmah mah punten memprioritaskeun kahayang ruh menteng jeung Allah engke dunya moal hese sakitu naon cenah beratnya tantangkeun heula jeung Allah da urang ge ari alus ka kabogoh goreng ka inung bapana mah teu da moal dibikeun budak oge euy nyalin kaleket heula sana inung bapana engke ge anakna dibi can diudag gogen inung bapana geus ngomong kieu jamun bisa mamane teh kawin ka si itu tuh mini soleh bager tara mabok tara judi itu ieu bari babudak lalakina teh nu ditunjuk ku inung bapana teh teu wawa acan jeung budak awewena oge tah urusan jeung Allah mah kitu efek teh keur ngalamun rek kawin mah maneh aya erek eueuh moal gitunya dit ari ngaran erek teh aya definisina loba aya lalaki aya awewe aya mas kawin aya wali aya akad aya saksi aya biaya erek eta teh ai can gablegna naon mah ulah nyebutkeun arek capek no engkewe gitu tialikeun eta pira oge assalamualaikum punten ka imahna teh kur kitu hungkul jeung anakna mah can papanggih ai nung bapana teh ja mah asa jarang pamuda eta dipikok tapi puntenna masyaallah minimal martabak atuh nu tengahna M gitu tah ai kitu bapak kumaha da jarang ningali pamuda eta ieu eta punten we ka sasaha alus ahlakna keur nipu meureun da awewe mah kitu sudon si goblok teh henteu da bapak ge pernah ngorak ka mamah teu kitu-kitu teuing teh ieu mah da di 2025 aya keneh nu sopan ieu teh barang langka mah langka si langka ngan hartaan itu inungna tah aduh geus kumaha ieu
Coba rajin tinggalikeun ka masjid lagi rajin salatna. Ngajamin sering ka masjid beunghar. Pamajikan di dinya. Teu apaleun dibuka takdir ti Allah aipek teh jadi. Dereng-dereng teh ku Allah da kulantaran tujuanna ka Allah dunya ge ditamplokeun ku Allah. Tong ngitung teuing dina cicing dina syariat da Allah mah. Anu ngomong, ya, suram itu kawin ka santri. Ayo ngomong gitu, Pak. Aya iya korbanna. Ulah ka santri cenah suram masa depan. Pek teh heueuh begitu tok 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 punten jang tos gaduheun. Nyanyi langsung aku pulang tanpa dendam kan kadeyo huyo yo syariat kate man ulah cicing-cicing teuing dina hakikat ibu teu ningali tekeng ningali abi ayeuna nganggur. Da ku Allah mah tiasa janten atuh enjing abdi dibeungharkeun. Ibu mah jelema Allah cuy itu ngabela ulah kitu-kitu ting ada jang cenah ningali syariat atuh akang mah. Oh akang mah tina bade mutajilah bi qadariyah kitu nya. Sesat dua anak ngojaina neraka dua anak teh. Awas tipuan. Mangga kun himatukal aliyah silakan kejar cita-cita setinggi bintang gejora tapi ingat telapak kaki harus tetap berjalan di atas tanah. Siapa boga cita-cita geus ngapung jeung suku-suku na langit kahiji. Can ge tepi balagana geus tepi. Loba sia nu kitu tah. Loba. Tipuan. Teruslah kata ripuannya, aduh. Ya man bidunya hustagol qongorohu tulul amal goflatin hatanahat minhul ajal hejal maka tipu dunya katipuku panglamunan tuh. Aipek teh cek Israel teh cita-cita maneh mah di dieu da cabut teh nyawa cek du babaturan teh anjing bakal luhur sia teh cita spae coba cek babaturan eta punten supaya sadar ieu ulah mailun nafsi ila matustaladu teh ulah ngangap ngeunah materi dunia kabeh ge kasiksa capek. Geus ieu mah bahasa urang. Mudah-mudahan orang masih baleunghar dunya akhiratnya. Ulah amin unggul teh. Puntennya sing sesuai sareng ilmuna gaduh cita-cita teh. Terus gadah skill sanes kanten da urang mah ahlus sunnah wal jamaah. Teu cukup cicing dina kahaya. Awas sih. Matak al harokah barokah ketika kita bergerak di sana kita akan menemukan kebaikan. Insyaallah. Kedua, jalmi anu milih kadunyaan jeung kapangkatan wahir sun golibun laesalahu qanaatun. Bakal terus cicing dina ambisi. Awas sih, ambisi. Wahirsun golibun laisalahu qanaatun kekedemes ambisi Paul cikur hiji gen teu meunang di penta nu hirsun mah komo 1 hektar heuceu aya cikur da kulantaran tatadina cita-cita hayang cikur
hayang pedes geus aya teh hirsun aing lamun anu menta sasagen moal dibikeun tah eta nu milih dunya mah eta kos ngaleueutan lauk cai laut lain kadon seger kadon nambahan haus terus yaslubu awas di mana enggeus ambisi di mana-mana enggeus naon hirsun bakal nyabut kana keutamaan manusia jadi hina engkena teh dughulu pet banting tulang dibanting banting gerak sok gerak dughulu pet nyawa berang dijeun peuting peuting dijieunkeun berang beunghar teu jadi-jadi gerak sok hina atuh rasaan sok ayeuna goblok gini kan duka jang budi duka saha ya rasaan teh si eta mah berang peuting digawe terus tapi ini teu kaciri beunghar kitu we hirupna teh salah manehanana manajemen salah akhirna kulantaran lamun eta malah keur kabawa palid ngojai teu bisa sagala teangan pamuntangan jukut nu nempel di gigireun laut susukan ogen di puntangan sugan terek kuat intina kieu lamun geus hirsun geus ambisi bakal ngudag kana cara anu salah nu akhirna tumiba kana subhat jeung kana haram di mana geus tumiba kana subhat jeung kana haram muncul deui permasalahan nu moal eureun-eureun itu astagfirullahaladzim sok nepikeun ka ayeuna silih bacok silih ancam silih eta aya hirsun aya kekedemes ngan ulah kieu-kieu teuing mangawe nyangakeun sadayana canak da abdi ge asana mah teu gaduna naon da kuateun teu pamajikan ya aya kira-kira teu kuat pamajikan bakal jadi masalah tuh balik wae ka mari sia gablegka pan iya ini jadi masalah deui yaslubu pado ila nafsi engke keutamaan sebagai manusia normal dieuweuhkeun ku Allah kena teh hina we punten nya lamun jelema kursa kadar dahar hees digawe meunang duit hees deui salat ditinggalkeun deukeut jeung Allah leuwih henteu deukeut jeung Allah leuwih punten beunghar moal tepi kacape moal leureuh keun ayeuna keur kabenerannya ekonomi keur kieu lah ulah kakademes teuing lah ngan sing marineng we maca astagfirullahaladzim sinareng hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula araos wa yamna'u minan nawafili alal ibadah awas tekeun di mana geus hirsun awas kekedemes kana harta jeung kana jabatan demi kehormatan kehormatan sa RW leutik atuh adit ulah diteangan leutik sa Indonesia ge geus capek dihinakeun ku Allah mah hina mau kekuringan memprovokasi datang fitnah dagang fitnah demi kehormatan pribadina maka terjadi wayamna'u bakal nyegah min tawfiru alal ibadah maka di mana geus kekedemes bakal hoream ibadah naon sababna da can kacape cita-cita walaisa goyatal maksudah yakipu indaha wala nihayata terus we cicing dina kekedemes lamun geus cicing dina kekedemes teh kumaha ibadah ditinggalkeun nu akhirna harta teu boga akhirat rugi eta naudzubillahi min dzalik dua tah katilu jelema nu milih dunya wa ukhida minhu halawatul ibadah naudzubillahi min dzalik ku Allah bakal dicokot ngareunahna tina ibadah ari ciri nu ngareunah ibadah teh kieu nu ngeunah ibadah ya
teu hayang berkaitan jeung penilaian makhluk. Ya mudah-mudahan ya, ieu sing kasebut ibadah ya mudah-mudahan ya. Lamun bener ieu ibadah cek urang teh kasiniran beu teh heuh. Bledug. Gusti abdi eta teh Gusti abdi eta. Tah, nu ngeunah ibadah mah eta. Ngan lamun kieu, lah isuk momoal ka dieu deui. Jor cek aing teh. Jor. Teu kedah ka dieu deui capek. Kamur-hamur bensin. Naon sababna? Sabab kateungel cita-citana ku katerangan para alim ulama. Matak walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subul. Matak jahadu di dinya teh siapkeun iman, siapkeun mental, siapkeun ilmu. Pina saur Allah, lamun ayeuna hayang tercapai cita-cita jeung dunya mung capek, pina sing cicing dina jalan kaula ceuk Allah. Ai nuturkeun jalan jelema nu sekuler mah tu bakal ruksak kabeh oge. Awas. Dicabut ngeunahna ibadah. Eta we urang mah nu ngeunah teh udud, ngopi, dahar, sare eta we di dinya. Ngeunah ibadah mah dicabut ku Allah. Kasauran pun guru ti Cilongo kapungkur. Ciri jelema keur dihinakeun ku Allah teh geus dicabut ngeunahna ibadah. Ciri jelema keur dihina ku Allah dicabut tina ngareunahna ibadah. Hoream salat geus mulai eta. Kade bisi pajarkeun lain musibah badag eta. Wa ukhida minhu halawatal ibadah, dicokot ngeunahna eta teh ku akibat milih dunya. Terus ayeuna mah urang siap dalikeun nya sing tujuanna mah ka saha engkegen ieu bakal beres. Ngan gogodana langkung ageung. Engkena kieu upami tujuan dunya dina hasilna teh bisa ihanah, bisa istidraj. Contoh orang teh boga cita-cita yang beunghar. Ngan di hareupeun Allah mah hina we beunghar oge gitu. Ngan ihanah jeung istidraj, ihanah teh dihinakeun, istidraj mah dibikeun ku Allah ngan ngadeuketan kana adab gitu. Istidraj mah diijabah ku Allah ngan ngadeuketan kana adab. Nah, ini orang introspeksi. Nu dibikeun ku Allah ayeuna teh kira-kira na penghinaan ti Allah teh, nah istidraj, nah maunah. Pertolongan ti Allah. Tinggal nah urang bener teu akidahna ka Allah, ibadahna ka Allah, tingkah laku naon bae perkara tujuanna ka Allah. Lamun geus di dinya dibere beungharna gen iha maunah. Pertolongan ti Allah. Litasa gulihi anha, ternyata ku Allah bakal dicabut katungkul tina ibadah. Kiai mudag-mudag proposal dicabut ngeunahna ibadah jeung ngawuru. Bismillahirrahmanirrahim. Kini pangresa kedah nyanak setempos. Wallahu a'lam bishawab. Gini. Dengekeun kiai setan. Ustad sekomos. Beunghar acan proposal di udag-udag bisa dan puguh sia cairna geus. Jang wanian kumaha aing we? Paduli aing. Santri we areueuh da nyalahkeun ka indung bapana. Kamarana cenah masyarakat ayeuna geus armungun ngaji siang udang-udang proposal. Geus lah. Rudet lah. Budak maraos hasbunallah supados cair. Kira. Aing paduli di jarauhan ku kiai ahli proposal, paduli aing. Ninjung Haji Andi lah. Dagang mukena haji.
pugu-pugu kakek sangan. Kalau bah dibuka teh 500 juta. iPad teh tina pajak di dinya teh berenang aya prostitusi, aya miras, aya naon, lebok usia. Botok gitu ting. Aku mah aing we. Paeh ieu lah. Keureun jadi RT. Allahu Akbar. Punten. Litas gulihi anha nu akhirna getol ngawuruk jadi henteu. Getol sosial jadi henteu sabab ambisi. Nu asalna bermasyarakat alus jadi henteu sabab ambisi. Jadi ibadah teh dicabut kok. Mangka mana tarakat tinggal ya Jumaah di pasar ya no. Jumaahna di pasar. Tara. Kade punten-punten ya usaha masuk arusa tapi potong tujuan anak ka Allah ulah paroh ye. Tujuan anak ka Allah ulah paroh. Tilu tah ieu mah cenah bakal dibikeun ka di dunya teh jelema nu milih dunya teh hiji ku Allah bakal dibere tulul amal disiksa kulamunan jeung ku cita kadua dibere kekedemes kana harta katilu dicabut ngeunahna ibadah wa amma salasu allati hiya fil akhirah anapun nu tilu deui bakal dibikeun di akhirat anu milih dunya ya hiji fil akhirah bahwa yaumul kiamah ae pahiya umurul mukhaf wifatun mupriatun yaumal kiamah anu sangat dikhawatirkan hiji wal hisabun syadidun anu loba harta ku Allah bakal dihisab jabatan RT cing RT dengan dia sia teh pangkat teu pati tarik sia teh mana aya RW aya punuh kepala desa camat dengekeun sia teh hiji rakyat aya nu ngajerit dina hatena teu diumbar-umbar ku akibat salah kebijakan ti pemerintah isuk bakal dihisab teh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz anjeunna ketika diangkat jadi gubernur aya onta diselap dina babatuan ku akibat teu diratakeun istighfar minta mundurkeun diri ari ieu jalan barolong bari dikopi daramang we dengekeun wali kota Anyar sia tah bupati sia dengekeun gubernur dengekeun itu aya onta diselap istighfarna dugikeun ka 40 jam anjeunna tos netepan teras-terasan katinggal ngajempetna batu kana suku onta cek pendamping teh aya naon sia abal-abal kaula geus nyieun dolim ka onta geus perhatian kitu komo ka jelema ieu mah ka jelema teu perhatian ka anjing komo wahia hisabun munaqasatin uluh jang dihisabna teh deui taliti tukang aspal dengekeun sia tah tukang borong sia dengekeun sakepru semen bakal diteangan ku malaikat tah nu dilebok ngajadikeun jadi samsu jadi jarum coklat diteang tapi henteu mah iwan pangheulana asup ka surga teh imamun adilun RT nu adil ngan eueuh sugan al ulama pangpayuna sanes pemimpin nu adil ngan eueuh ayeuna teh saur pun guru jang neangan pamimpin nu adil malir ibarat neangan jarum dina jarami aya jarum mangan hese awas munaqasah teh ka dengekeun
sok aya munakosa sanes Ibu BO mayanya taliti di dieu teangan deui tah jelegeda gue jadi imah astagfirullahaladzim karikil anu nempel dina imah tina haram isuk bakal ditenta pertanggungjawaban ku Allah. Geus balik ke dieu kurilingan imah istighbaran sia teh mari sebut tu gelo ku batur kenteng tah keusik batu tak punten abah saleh naik babalagaan ieu mah sakalian kriya we keur ngagali ieu ya tawasul istighfar cek mang holis teh jang aya naon eta karunya tah jukut jeung tatangkalan piraku keur hirup di garanggu cet torojo teh anu nawaran Haji Andi Mang Edi yang cenah wios teh abdi cenah 50 juta teangan Mang Edi efektif partai haram cek aing teh tuh tanyakeun ka Punalo haram no leutik teuing da teu hayang atuh piraku jeung majelis urang kudu ngadukung kana hiji perkara bari kudu ngewa ka batur berarti geus jual beli kasalahan tah dilaran ku aing mas pamajikan efek isungna teh gantian cenah di masalah deui ya tah aya nu kemere yeuh mung mun ayeuna mah duka eta soalna ibadah can bisa itu piraku nu subhati harakanan atuh kitu tah ambur ada ieu mah ngaji lelet ngabodor hisab munakosah salit-salit punten eta dina lomari acuk saleueur nya ibu-ibunya cangcut aya sariji balik hitung istighbaran sia astagfirullahaladzim istighbaran kosangsam istighbaran sarung calana istighbaran senal nu paling istighbaran naon sabab taliti Allah kade keung paur balik ti teh urang durukan we cenah bilih teu seueur hisabet eta mah putus asa euy ulah karena motor ya Allah kamari ngebonceng selingkuhan ya astagfirullah mobil istighbaran iya kade termasuk iya kasebutna tiung sorban dipake hianat ka Gusti Allah bakal minta pertanggungjawaban isu duh kumaha tuh ya teh gitu nya geus lah etang ama ka pamajikan bu lamun kerek nyeuseuf pupuj istighbaran keur ngucurkeun cai istighfar bisi aya kesang nu keur maksiat teu kakumaha samoal aya nu kitu nya sok hati ayeuna nya nyeuseuf astagfirullah baro insyaallah mal beres teh hiji nah kedua wal hasratun tawilah kacilakaan anu panjang bagi kieu pentingnya akan terus ngaibaratkeun ketika orang lebet ka mall balanya 2 jutaan aya nu balanya 500.000 aya nu balanya 100.000 kinten-kintena di kasir nu panglamina nu balanya sabaraha tah dina hisaban teh kitu jam tangan
Di mana itu? Di partai, cokot di partai. Di sana partai non, cokot. Di mana duitna? Menang korupsi. Korupsi di mana? Terus. Diudak. Allati hiya fil akhirah bahwa yaumul qiyamah, goncangan dina poe kiamat bakal terjadi. Kedua, hisaban sadin wal hasratun tawilatun, kerugian anu kacida. Ae al huznu madidu bisababi ta'abubin sadin. Hazan aya kana langsaan anu panjang. Wa hasratin tawilah nu ketika loba harta bandana ku Allah bakal dihisab. Mana nu mau dihisab? Gunakeun harta nu aya dina jalan Allah mau dihisab. Tos sakitu. Kade. Gunakeun motor, mobil, imah, pakaian itu ieu mau dihisab. Ai al huznul madidu bisababi ta'abubin sadid. Naon alangsana teh? Ku akibat capek dihisab dituntut ku Gusti, sedengkeun eta mah dugikeun ka anu ka nyarios kieu cenah di akhirat. Gusti, lamun abdi pinarakaeun enggal kana nerakakeun, eta teh can asup kana neraka geus capek. Dina kana pi surgaeun mah abdi mah jauh keneh Gusti. Anjing eta teh bakal terjadi. Ya punten akidah samiyah ya. Isuk bakal loba jelema nu putus asa dugikeun kakesangan cicing di maokif anu panasna kacida, dugikeun ka aya nu gagaro kaluar kukuna teh nu asin. Ku Allah dijieun pabadalna basyaron jadid, kukuna teh tina tamaga nu sehingga ngagaro ieu ku akibat panas. Ngadagawan naon? Hisaban. Gusti cenah ka narakakeun we abdi teh cenah daripada kieu mah. Samarukna neraka leuwih hampang. Boga uas ya di jero. Punten lah. Sok ayeuna gundah gelisah hidup kehidupan ekonomi, budaya politik ieu eueuh deui pamuntangan iwal ti Allah. Terus kae deui iwal ti Allah. Aya santri heureuy kecewaan yang sebenarnya hatat kalah hati bersandar terhadap makhluk. Rasanya orang ke Allah. Nah, mudah-mudahan harta dunia orang nu hina ieu sing janten amal ibadah. Ku ngaos wengi ayeuna sing janten kiparat dihampura dosa orang sadayana. Al-Fatihah.